Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di Leuweung Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Misterius. Dan kali ini saya berada di Kampung Cikaro, Leuweung Raden. Kali ini saya akan mewawancarai tentang sejarah Leuweung Raden. Perkenalkan, Pak, siapa? Abdi mah nu dipanggil Pak Aki. Pak Aki. Umi aslina Anadin Sofiana. Nah, jantan bisa gede naraskeun tentang karangan atau peraturan anu bade masuk ke tempat ieu gitu. Peraturan anu bade ngalewat di lingkungan kawasan Raden. Pertama, pami ngalewat di maghrib pas gerbang ieu, pemitama gerbang jadinya dianggap gerbang eta aya kiara ieu. Ngawa motor, ngawa mobil, kedah bunyikan klakson, ucapkan salam. Terus ngalewat ieu leuweung ka ditu, ucapkeun di salam, klakson deui sami di daskeun deui gitu. Tentang penting masalah seueur kejadian anu bisa di ieu gitu maksudnya. Kami selaksana di daerah dieu gitu sok aya kejadian anu
jadi harapkan gitu sering kejadian gitu. Ai kejadian sih tos sering malian mah ayeuna mah tos dimitoskeun anu barang damel misalna ngadamel suluh nya seperti warga anu caket ngadamel buah-buahan di leuweung sapertos aya salak aya buah-buahan naon bae di imam sih tiasa di dinya rasana raos masih salak ya tapi di sana keluar rasana aneh jadi kesan pahit setiasa di imam itu terus sababaraha tahun kalangkung anu ngadamel salak sampai kejadian berturut-turut meninggal dua nana itu ayeuna anu ngadaramel suluh pamikan kapugur mah teu acan aya gas pami nuju angin gede kan kayu teh kiara aya nu rempag ieu di leuweung malahan sok wengi-wengi pada ngadamel suluh teh da sieun kebagian da suluh itu tapi saatos sanes asenan istilahna ulah di ala eta suluh tapi duka anjeunna karena gagabah anjeunna saatosna ngadaramel suluh teh nya tiasa dieukeun anu pangseueurna barang damel ti leuweung ieu atos-atosna teh tos parupus sadayana malahan raka abdi pisan jenenganna pinarimang tu almarhum Bapak Uman malahan masih tentara anjeunna teh sok barang damel di dieu aya kawungna disadap sok ngadamelan hoe sok ngadamelan bangban kanggo naon kanggo ayakan eta anjeunna ge sami tos meninggal sadaya anu tadina anu osok barang damel di dieu tos aya sadaya gitu malihan mah enggal keneh sekitar sebulan ge teu acan painten lah jarang langkung 20 harian jarang langkung 20 harian santas maghrib abdi kan sok di musola abdi di sabana teh di dieu mah abdi teh pengurus musola pengurus kuburan abdi teh di dieu teh oge anu sok sasapu di makam nah kirang langkung 20 hari anu katos lewat aya anu ngalewat tas lewat maghrib sadacan isya dua motor anak minantu gitu jadi dua motor nya anjeunna tapi anjeunna nyanak daging ceritana ya malahan abdi di dieu atas maghrib abdi teh perasaan abdi naon bade aya naon ye gitu nya abdi teh aya we ka kitu ka dieu di dieu teh ye barang lewat maghrib anjeunna ngalewat saurna anjeunna nyari si aya abdi teh nongkrong di dieu di kidul di Pak RT Ahmad warung Pak RT Ahmad anjeunna teh diganggu ti lewat makam keneh ti ditu ai ku anjeunna makan ka kuping ka tinga ku anjeunna kudu istri mata cenah anjeun cenah nyanak nu hanyir nyanak daging cenah nya gitu hari nu nemalan kalah suamina henteu cenah teh nyanak daging cenah ieu mah nyanak kantong cenah ayo malahan mah eta teh gawelan teh si kantong dina motor si kardus si daging dina motor teh kiri kanan tah nya anjeunna teh maksakeun dugi ka dinya ari barang dirinya teh ngajanteng di tengah jalan ku abdi teh ditararosnya ku sadayana ge dirinya teh pas keur aliran tah saur gemak teh Muhammad cenah tanya eta cenah di jalan cenah ngajar tuluy di jalan cenah ah kuan wae cenah udah biasa ke batu sok areureun cenah gitu adik ka ngararet ka abdi da gemak teh ki cenah tarus di jalan ari aki teh teh songong nya euy kamarahan aceng ieu teh nu kalah areureun di tengah jalan di dieu ceng di warung nya anjeunna teh nemalan teh kieu pok anjeunna nyeta cenah teh abdi teh bade ka Cicalengka di mana ka Tanjung abdi bade ka Cicalengka cenah ka mertua gitu saurna teh tapi cenah ieu pun bojo leuleuh cenah ka ieu ka naon teh muteun gitu tapi mungkin ke ieu tah rarayana teh tah raya mungkin aduh nah aduh leuwih tadi itu nyarita atuh cekeng teh pos di tengah leuweung wae teh di lembur cekeng teh tuh abdi teh nya mah abdi ngagerok ka bawa udah sok pangku cek kada warung eta bawa ai abdi kecurigaan tos aya nya dina hate abdi ai barang Pak RT Ahmad bade maksudna bade mayang tina motor langsung dikebotan kieu na ieu cepet Muhammad acukna di tewak nu kieu jadi Muhammad kan acuk nu aya kancingan teh nya ditarik ka luhur ngelel tah bade ngalan kancing tekan sesah teh aya ditarik teh kudu teling teh Muhammad sok harus bisa beli bohong gitu nyai kok abdi teh abdi mah turun nya tas we awas-awasan aya masih ancai itu pastikan we cai teh dari eut anjeunna alhamdulillah anjeunna turun dina motor diuk di pangsalikan warung pada nanya aku barudak eta
teh nya aya naon cenah bieu teh. Ih cenah sama cenah. Yo cenah yo si ayah cenah nu ngabohong mah. Jadi cenah mau daging dibejakeun cenah mawa teu mau daging aya mau kantong cenah gitu. Jadi cenah itu nu mental cenah kotor anyong gigireun teh. Nya aya naon cenah bieu teh. Anjeunna teh jo nangtung metakeun teh aya ucing tah jangkungna semet kieu cenah. Itu anjeunna teh. Tapi kami di pasar mah nya misalnya saawit Itu malah naon cenah anjeunna teh ngabohong. Aya ucing cenah ageungna naon jangkungna semet kieu cek anjeunna teh. Anu belah kenca cenah anu belah katu aya istri cenah rambutna ngamai malahan mah itu dinya nyamber teh eta kan kuburan tuh kuburan nu ageung eta teh kan anu bodas nu ageung eta kuburan almarhum ibu abdi eta teh tadi dinya cenah nyong celona teh saurna teh kayak gitu teh nya pabi teh rejak ngobrol ini bade terasi diterasan jeung bade mohon cenah bade kahilir cenah gitu bade kasih calengka cenah saurna teh nya sok atuh sing salamet cek yang temalan cek barudak teh ki mah naon cenah di jalan moal jangan bae terbae geus nepi mah gitu saurna teh malihan tah nemeh saminggu anu kalangkung aya di kajadian kan di dieu aya mah aya mobil eloknya sok wengi dongkapna teh kali jam 10-an wengi aya penumpang ngan saurang nu dugi ka dieu mah ngan saurang penumpang teh saur Mang Awing ki macam cenah mobil teh bieu mati barang tes asup ka Raden ku bau bangke cenah ceuk manehna teh ku bangke we jadi jero mobil teh malahan masih penumpang anu saurang mah anu sok ngirim-ngirim tenaga kerja dengan ka yayasan malahan mah namina teh Tati cenah Tati Cisawer Kanyere saurna teh nya cenah Kang cenah namanya mah cenah bau bangke cik ayeuna ada moal aya cenah anu bau urang sampai disorotan ku budak naon cenah bau bangke di mana teh naon cenah gitu berarti aya nu ngiring eta urang nya ai Awing na supirna Awing ki cenah aya naon cenahnya ai ku abdi teh di carios Awing ari makhluk nu kitu mah biasa nah jadi lamun ti katebihan ka ambeuna kemang naon kemang kananga lamun caket bau bangke oh berarti cenah kumaha ngilu ngan dia jeung di lebah warung aki turun anjeunna jeung teh kitu ganya jeung aki tadi kitu oh gitu dan bae jeung demana naon dieu aja keng maneh sok tara eling gitu berarti mah sangat kasidahnya ieu tempat ari sangat teh eta mah tergantung urangna da kitu teh ka jalma anu imana koncer we malahan mah ayeuna teh nya saur urang dieu mah nya anu kaetan ayeuna teh di dieu teh nuju seueur tamu ieu teh di dieu teh aya kunjungan itu sanes maksudna tamu gaib jadi tamu teh ayeuna teh anu ti sancang anu kapendak ku abdi nya anu sok ieu dong ka abdi nu ti sancang ti sinang barang di dieu teh malahan mah anu ti Cirebon di dieu teh ayeuna teh jadi nu mangrupikeunana anu ti sancang mah mangrupikeunana macan apa menu ti Cirebon mangrupakeunana monyet bodas agung di Cirebon mah tah apa menu ti Kulon mah sepuh nya aki-aki entos sepuh gitu asikna sarwa bodas sok ieu sok anu ninggal eta monyet bodas malian mah nemeh 2 kali nu ninggal teh anu ngalangkung malahan mah di mah ponakan anu pertama mah ponakan tah ieu kan sok antar jemput murang kali TK tah uih dinya banyak ketinggalan ku ajeuna wung ku aya sanes teh katinggal jadi agung bujur habis tu ngalewat ka ajeuna jadi ku ajeuna katinggal gitu teh katinggal ku sanes mah ajeuna teh dugi ka ina teh musikan udur itu namuru keneh ayeuna teh sudah mengingat jadi baluat sareng deui anu basa tadi kalangkungnya anu tadi nyanak daging teh cenah aya watos maot deui seminggu aya eta seminggu tas kejadian itu aya kabar maot kadang anu seseueurna nu sering mah setiap Kaliwon orang Kulon orang Cidaun Cindang Barang Sukabumi seueur tadi seueur nu sok sering nu matur tiap Kaliwon mah nya orang komisi Kulona Cidaun ka ditu nya Cidaun Cianjur sampai Sukabumi komisi Bandung mah orang mana itu Cibaduyut sareng urang upami eta teh naon banyak Katapang urang Katapang urang Soreang sok aya we matuh eta mah upami ieu mah aya deui kan itu aya nu nyepengna teh tiluan nya anu terkenal nama di dieu teh hiji Bapak Haji Aep nomor kaduana Bapak Ocha Sajidin sesepuh di dieu katiuna
Aki Ani. Oh, Teh anu upami melebon teh kadang anu ka anu seueur mah ka Bapak Aep, aya anu ka Bapak Wasa Sajidin, anu ka Bapak Ani gitu. Tuh. Anu ka Bapak Aep mah orang Tebihungku, orang daerah Cianjur, Sunang Barang, Padalarang, orang Bekasi, Jakarta. Anu orang Jawa aya, kok dilugi. orang Jawa ge aya. Orang Jawa di Brebes. Brebes, orang Kebumen, sok aya ka dieu teh. Upami ti Garut, sok ngoromong eta mah satahun sekali ti Garut mah, ti Suci ti nya ti daerah orang Suci we daerah Garut eta. Cuman ngoromong eta mah aya 80 motor, 100 motor di awal polisi ka dieu ge. Jadi tempat ina ibakna gitu. Mau ibak Ari ibak mah kapungkur mah sok di mata air. Kumargi ayeuna mah disiapkeun di mata air ngagoledeng. Disiapkeun teket masjid aya tempat ibak. Jadi ari baginya kan caina dianggo kudu seueur kadieuna. Anu di ieu kan beli dianggo kahampangan oke naon gitu ya. Ayeuna mah di ledeng langsung aya di dinya. Aya eta na dinya di teket masjid, dinya Masjid Agung. Pami anu kakenala gitu tah anu ngaguguna ieu aku Raden teh ieu teh pemain terkenal nama Eyang Sepuh Raden Purwakawata Sepuh Kanang Besi disebutna ku urang dieu mah Teh Abdul Jalil terus upami itu na Gunung Leutik Teh Haji Abbas anu terkenal di dieu upami ieu Eyang Ijra upami bali itu tuh Aki Emek, palingnya yang Unan. Seueur nu eta di dieu mah. Saya juga. Ieu teh yang Ijra ieu teh. Tah, eta batu tah, batu. Ieu teh tos katutupan siara. Mana ieu kalikan Mas? Masyaallah moal da urang mah sanes bade jahil ieu. Masyaallah moal. Jadi itu memang kejadian-kejadian masih seueur kejadian mah ieu teh. Nu ngalewat mah nu kumaha gitu nya. Aya kalana kendaraan pamengawat wengi dina kakagokna. Natanyakan ge gerungan we. Kendaraan hirup tapi teu maju, naik mundur hirup bisa gitu. Kadang masa di payun mah mobil travel orang Bandung. Jam 1 tanya. Eta dibantuan ku barudak teh 11 urang ngadorong teh. Teu maju, kahareup teu maju, tukang teu maju mobil teh. Barudak teh neang 2 kali ka dieu. Ya kunaon ari maneh pada kudu mobil travel ku 11 urang kota maju. Oh cenah kudu jeung aki ka ditu, cenah beli teh nu neang. Oh nam atuh ceuk ka ditu we. SKB teh kasih teh sok yang hirupan mobilna, hirupan. Padahal di tepatnya urang mau ngucapkeun bismillah. Sok yang hirup anu naik. Nah, mobil sadana naon-naon ka ditu duduk. Dan pun kadi mah ulah ieu we, teu yang sompral teh. Ieu ulah sompral. Ayeuna teras upami ka bade ngalangkungnya ada urang ibarat urang bade ka bumi batur mah nya jojo solonong gitu nya. Atuh ucap salam nama teh sapantesna orang muslim. Kan ari sapali mah kadang aya anu teu percanten kana gaib gitu. Tah kanu kitu ieu teh nu seueurna mah. Ka jalmi nu songong. Ieu dia mah. Dasarna mah da abi nunjuke ke dapat ayanya itu. Aya, terangeun banget ya. Oh, pak lah. Oh, amalna. Sanes abdi ngatakan ke dia nya ya mah. Abdi kan sering ngajajab anu makan nu jaro. Kan kadang jalma teh anu teu teh kadang anu mung coba-coba wungkul, ya. Kadang anu bener-bener hoyong jarohna teh hoyong terang, yo suluk belukna ieu teh kumaha nya, kadang kitu kan. Aya nu coba-coba mah teu betaheun diuk. Sekeler we da dengeunana meureunna sekali itu. Kabur. Gitu. Pami uji nyali ieu mah gitu nya. Kengeng mah iya. Tambah dari kapan bar aya nu di Jakarta teh pada uji nyali. Dari masanya sama uji nyali. Angepieun dengan orang muslim udah mekari sakieu we aya nama orang muslim. Bae petongan wah goreng situ mah di Luhung Raden teh loba jurigna. Jurig mah urang-urang keneh. Iya, jurig mah bener teh. Kitu we. Bentuk penting mah urang mah sakieu we. Anu sok dicoba mah anu sok dihareureuykeun misalnya nu ngalewatnakeun jelema nu songong nu kapanging bapak. Kitu. Kawan teh mah henteu.
Tah di payo cenah aya jami urang bubulang. Habis jam 11 bengi kana motor saurna tas ngada melanong cenah kadu orang tuana udur urang bubulang kana motor Gelpro motorna dia tuh. Ayo dugi kadinya teh mobil ngesi motorna teh tah henteu hanyat didinya. Ayo balik deui ka dieu kalah neang urang ka dieu. Orang kula cenah hoyong dipangjajakeun cenah. Aman aja jakeun. Cenah abdi mah ngalewat eta we cenah ngalewat leuweung. Ari akang cenah kadang kewihna kana naon? Cenah kumaha akang. Manehna ngabiur urang ka dieu ngagegag. Sering akang mah. Sering. Suka ngajak dulu Iya, anu ngalangkung teu deungeun gitu. Malahan barudak pan di dieu mah barudak nalongkrong. Kadang dugi ke jam 2 jam 1 mah masih kena aya barudak di dieu. Jadi kesempatan anu ngalewat misalnya bilian usieun kadang ku barudak dijajah kana motor gitu. Tapi dah pangitan anu orang di mah biasa kan itu ya. Iya, ada orang Ngalangkung dari orang radio. ngomod aya. Nah, ini di musola. Pertama aya musola bantuan. Ieu aya musola can aya nu maturan. Salat biasa maghrib bisa subuh teh sorangan we di dieu teh. Aya lain aya tamu nu ngaliwat manggilu salat. Can aya nu maturan, batur mah jaga di cenah kerudeungeun. Nya sieun naon cek teh. Anu lamun jelema nu pur ngadon arek ulin ka musolana, heuh jeung kayak ngaganggu. Aya nu dek daon ibadah mah rek anu ngaganggu. Gitu. Oh, ama anu ngaganggu. Penting urang percaya diri we anu kana mah kawasa. Musik malikeun urang. Nan eta ge anu sok loba diganggu mah nu kitu teh jalmina sarongong. Ukur hayang coba-coba hayang naon. Da anu sini nih kadang anu teu percaya tenan kan nya Iya tah eta. ka identik itu dasarna sama aya eta teh. Pada kakang mau geuning itu ngipur ngadeder kai tiara. Itu kanggo ngrepan eta anu tos ieu anu tos sararang di jero. Nu itu kai tiara. Da pangitan lima bapaknya anu ngurus apa? Ayeuna mah itu Bapak. aya ka batur makanan kudu diburuhan wae eta makan teu niat tina hate. Karena Allah yang tanya. Nya kenal Allah we daena sabab naon kieu. Kapungkur mah ieu di dieu ye. Koneng agung teh koneng itu teh katinggal nangtung teh. Ieu teh di dieu teh ye. Tata cenah ka dieu. Da bumi mah itu balik hidup. Begitu aya musola teh aya nu ngurus nya kan ka dieu. Bawa tos kasih sepuh di dieu sok ka can eusian. Gitu. Dalalena. Bolah di lemah Udah kan pasti payun ngalangkung teh itu da balak pisan. malah ida ayeuna mah bodak jadi dia arulina teh. Pepotoan naon. Balana sok wardos. Ieu bade pepotoan sok. Tapi maneh ulah keterlaluan. Jadi dia teh naon. Ya Allah. Ayeuna seperti nu jararah we ka dieu kan. Nyimpen motor beda motor mahal barengan. Di jalan kota, moal insyaallah di dieu mah. Sok tingali cek yang bisi majar bohong. Motor urang dieu aya di kaimahkeun eueuh, kabeh ngagoler di pipir di dieu mah, motor mobil ge. Memang urang dieu ceng bukan mobil tuh, kaki dua teh baru ka mobil. Di luar mobil motor ge cenah. Teu aya nu di ampihan sugan ka. Di imah batu nu di kunci di imah ge di rantai, jadi dia mah bisi majar bohong. Ngagaloler dah. Segala mah di dieu cenah kuat ka urang daripada mobilna mahal. Jadi Pajero. Wah, cenah pang di atakeun we cenah di cenah Bapak di Musa. Pak moal insyaallah moal. Mah aya nu nyabak-nyabak acan. Ah, sanu mantunna. Teh abdinya di kitu moal cenah. Mun itu mobil teh beres ka dieu tuh. Dinu. Moal cenah moal. Moal aya nu ngaganggu insyaallah moal. Efek teh nyaan mainna. Malahan aya lalakon anu pika sirieun jeung aneh. Cerita eta mah cerita polisi. Iya. Jadi polisi teh kieu ceritana, ngejar target buronan. Ibu bulang teh ngejar cenah ka dieu. Cuman mobil teh aya polisi aya si buronan teh lain ka dieu kaburna. Jadi kabelah dieu tuh belok. Jadi mobil teh dituna di dinya. Are tanyakan ieu di dieu ya. Di Raden, polisi itu Raden. Awalna. Nya. Mobil dituna di dinya teh anu nungguan dina mobil teh polisi anu teu bisa kana mobil. Kuat. Nungguan we di jero. Mobil teh kan ngarep ngetan. Nya. Mobil teh kieu ye. Atuh meureun manehna kasebat kesel teh nungguan reupe sare. Ai barang polisi anu sajana mulang ka dinya teh mobil jadi geus malik ka belah kulon. Alah.
tinggalin si polisi nu baturna. Cenah maneh mah cenah ngabohong, cenah butuh bisa kana mobil, mah nyaina mobil cenah jadi malik ka kulon. Atuh mah nanti ruas, hah? Malik ke kulon susah cenah urang tutur. Ya mari nama sare di jero. Tapi mobil jadi ka kulon malikna kieu geus tinggal maju, urang tuh kudu markir kan. Di ditu tuh. Mobil polisi bisa kitunya. Aku irah ya. sering aya kejadian-kejadian mah. Tukang hias. Jam 12 peuting. Bagarawakan ini mah mobil Honda Jazz itu nya. Dihareup nu naplok di tukangan mahna dina jok aya nu ngilu. Mobil teu maju. Pan ieu gogorokan teleponan ka dieu ke barudak tulungan ke barudak belesur mobilna ka dieu maju deui kitu. Sering aya kejadian mah. Gitu. Jadi manehna teh akibatna naon? Rasa mukaha wah ngalewat semprung-semprung rasa-rasa dina kendaraan tawa naon. Atuh pan sidik teh kuburan nunggu ucap salam atawa naon gitu. Ibarat urang we sok rek tamu ka imah batur yuk kalacan. Koleran langsungnya jeung pek bersek nu bogana kumaha? Nu boga imah. Songong cenah beureum jelema teh. Kirang sopan eta. Iya gitu. Nah, jadi pami bade ngalangkung ka dieu kedah uluk salam heula tenapi ngalaksonan tanya. Klakson. Wayah kumaha oge. Da aya nu tos terarangan mah sami, ayeuna teh beuki siang wayah mah sok diklakson heula tret pal dieu. Kami Tos pada tos pada itu klakson deui. kami teu bantun panginten ngalangkung. Bengi kata jarios di dieu pada anu ngajajab marudak ge seueur dieu. Insyaallah. Tuh sungkeun bayaran tuh. Itu mah teu langkung bade. Ngan dia nama gitunya barudak teh. Ki cenah kengeng order naon euy. Ngajajabkeun eta cenah nu sieuna, sia mah da mere duit cenah biaya 20.000 cenah lumayan keur uduh sok barang. Eta mah halal, karena gitu. Badak cek nalongkrong, di dia mah di jam 2 wae mah. Sok aya geus. Iya. Di dia mah nya ge lembur ti sen kieu. Ngaguruh wae warung ge muka keneh ka jam 1 ge. Di dia mah. Ada ya wae barudak. Panginten hatur nuhun tanya ieu na. Iya. Faktana pasti wagel kok. Info-infona itu tempat ieu gitu. Tapi batu kan tadi itu ngeblakna. Iya. Saya itu ujungnya pagi dia na itu. Saya batu itu kali itu batu parahnya kan di situ tak. Jadi kan bentuk tiara. Jadi agungnya ieu na. Iya ngageungan. Iya ada kuburan gitu. Kuburan ubu tuh kali itu. Sak tiara masa kuburan ubu. Karuhun wungkul sadayana ge gitu. Jadi ke kuburan mah cenah kan ada aya istilah jawara. Kabubur. Gitu.